iya baju segala kancingan deinan. Jaba sore ku aing dipakai ondangan. Cukup maha iya. Kudu ka pasar heula apanya? Jaba jauh. Ih, ayolah. Pasar ieu mah. Ah, Pong, mati lu, Pong. Nah, kalau oge balak 5. Buset, tapak kucing keluar. Tah. Kedeng, nu bagus ya kartu. Ihi, kedeng heula aing ge can jalan. Oi, geus lewat deui wae, renan kartu tah. Ihi, sanu jore buat kedeng aing ge can jalan ieu siang jalan deui. Tapi siapa geus ngomong lewat mah, piraku arek diulangi deui sia mah. Hi, tah kartu sia aing ge can jalan. Kancing. Tah, Pong, tukang kijing, Pong. Tukang kijing di mana? Tukang kancing. Pong, wali Pong 2000-an, Pong. Ngan saya meuli kancing. Mang, ada Mang, wali Mang. Tah, gedenya nu meuli. Alhamdulillah. Ihi, gawe tukang kancing di gegero jeung naon sia? Naon, Ceng? Beli kancing lain. Loba ya yang model kumaha? Mang, cieunkeun 2000-an mah, Mang. Jeunkeun. Jeunkeun naon? Murah cieunkeun 2000-an tak kijing. Kijing. Kedelek man ku sia teu mau gerobak dengan kancing aing mah. Geus mah ulah didengekeun dongo mah nama. Pantes, orang yang dong lain di budak. Haju mau beli kancing. Hah? Kumaha ya? Ihi, jeung naon aing meuli kancing? Di mah aing sloba. Jelas ya persaingan kemareuli. Bong-bong waktu wae. Kanyauan aing keur ngejar omset. Kemana bata tukang kijing? Sia teh tadi kujang kijing di wir sia teh kos kijing leuwih. Jelas kalau malabur. Saha anu bisa ngasupkeun jeung sikina. Jeung sikina. Duh, ngaput meureun. Aduh, naon ieu? Aduh, jada doangan beling. Haju aing kumaha ka pasarna suku aing pincang kieu. Jaba sore aing baju narek dipake ondangan deinan. Ih, aing. Aduh. Si Ipong tuh, Pong. Kunaon itu si Siti? Tulungan, Pong, ka dieu ge. Sia kunaon eta Siti? Iya, Pong, aing kacugak beling. Ihi, eueuh gawe beling ditincak. Nyaho ieu saha buaya nu melak beling di dieu jadian moal pan. Ihi, Ti, terus kumaha eta getihna yang lucur wae sia. Mending ka bengkel urang tambal. Banget sia ditambal emangna suku aing ban motor apa? Pong, tulungan aing Pong belikeun kancing jug. Kancing, jeung naon sia kancing? Iya, Pong, aing sore arek ondangan haju aing pas arek ngaputan heuh. Kancing na eueuh hiji sia mah. Haju aing ka pasar suku aing kala ka Sura. Kabeneran Ti, tadi aing kapanggih jeung tukang kancing Ti. Variasina loba Ti, aya kotak, aya buleud segitiga gae Ti. Bisa COD. Nu bener sia Pong, loba amat variasina. Jugra belikeun atuh, maaf. Di kulian teh yeuh, mun di kulian maeng daek. Sia Ipong kabaturan gam nikah bina-bina aing keur kieu gam ni eueuh ngartina sia mah. Ini satu dia deh. Yeuh, beli gocengan we Pong. Kembalian ajeng sia tamun aya. Hebe tukang kancing nage nawaran 2000 ka aing. 3000 deui jeung aing meuli takoyaki. Terserah. Beuh, ya gambar sinden nama bagus ya. Jeung aing ke hajat ka aing ondang. Cing, kancing. Eta segala tukang kancing di araya. Kamari sales kerupuk, ayeuna kancing. Aduh, kesokan ada sales naon ya? Sales genjer geura aing. Aduh. Tapi yang ngomong-ngomong, udah kemana aja ya, amati lembur ih. Wah, segera amatnya yuk. Saya tes.
Kemana boy tukang kancing? Giliran ku yang di teangan. Di teangan muncul sorangan. Aliur ini. Astagfirullah. Pong. Kabeneran rok aya sia ye. Rok. Dek bung sia. Tangan ke tukang kancing ye. Boy ngah, kuliah main dai, Pong. Ih, ang di kuliah no emang geus ye. Kuliah sia teh 1.000. 1.000, Pong. Sesi kang macam Ih, sakitu geus lumayan jeung geus keprok. Atuh. Nah, Dek wae kon bobodoknya pulang anak. Aya 2.000 deui lumayan jeung aing baso. Bah idam. Ih, kemana? Buat anu meuli kancing lila amat si Ipong ih. Oh, sekarang. Rak. kok nggereng nan, Mbak. Teka masa rok. Mana we kepo sih? Beli kancing aing. Niluat tuh aing bete ya. Sia, itu aya. Siapa yang beliin aya? Main sia pelangana gopek jeung sia tah. Nah, ini duit. Beli kancing eta. Oh, nuna turuknya. Lumayan kan gopek deui jeung aing. Tapi kadang curiga itu budak langsung ada sih. Udah amat ah. Ih, si Ipong lila amatnya, apa yang baliknya? Iya, kemana wae si Ipong? Eta naon, eta cengar-cengir gitu. Tenang ti, kayaknya kancing dibawa ka dieu. Ku aing geus nita anak buah. Emang sia boga anak buah di Pong? Sate teu nyahoeun kieu ge aing permen pasar burung. Oh, gitu. Pantas banget sia kos walet. Saya ngomong kuning geus dah cicing, geus tungguan we kayaknya datang kancingna. Mana sih sia Ipong lila amat aing meda. Nya, we geus ti kemana beta budak? Tah ieu ti tuh budakna. Rok, mana kancingna? Geus meuli can. Tenang, Pong. Kancing mah ku aing geus kekongkeun bieu. Sama Nita kasih kokong geus nyaho main sama bulon ceulin age mistis. Tenang kayak dia mah sia mah. Ti eta suku-sukunaan ti eta. Kasura aing. Pugu aing ita si Ipong ieu pangmerikeun kancing. Can aya keneh wae mana kancingna? Oh, berarti tadi sia meureun teh heuh. Atuh heueuh rok aing merena ka si Ipong goceng. Haju manehna pulangan 3.000, gedean pulangan manehna eta. Kancingna mah 2.000. Buset, Pong sia parah si mereka aing mah 1.000 sa Pong. Ngaran age politik. Ya kudu kitulah. Aing tapi aing ge si kokong aing bare gope. Lumayan rok, gope ge jeung meuli permen Hawaii mun teu ge jeung ieu ngerok. Kancing. Itu dak tukang kancing. Kemana si kokongna? Nyawa aing ge si kokong mana buat? Belon saya tukang kancing. Giliran ku yang di teangan, giliran teu di teangan aya lewat. Geroan Ipong. Mang, kancing. Anu gero ieu mah meuli mah. Pengaris juga nawi mah. Astagfirullah, iman jelema nu tadi. Nasi ngagero. Beli kancing. Meuli tadi ge anu kegeron doang. Anu nu bolot sama meuli kijing. Aju arek saya meuli, ah? Ya Tuti. aing. Kok ka aing sih sia mah Pong? Mana duitna? Rok mana duit aing? Tadi ngomong si kokong ih. Ih, sia deui. Sadeui arok kalah dibikin ka jelema blon. Ih. Nyaho, mana duit aing gantian sia rok? Aing eueuh ti sia mah. Pong. Itu tangan Pong, dulu ngamuk. Boro-boro nalangan aing ngarok oge hararese. Ih, sia mah bor gantian duit aing non Tuh bawa. sarok gantian lah. Kalau ribut. Meuli ya. Kemana? Ngasbon we mah. Asbon emang nu warung. Ngambat rezeki aing wae sia. Ih, aju kumaha aing sore rek ondangan sia mah nya baroloon bodo amat aing. Ya Pong sia kumaha Pong sia tah. Nyawa yang bingung. Gimana? Tungguan we nu lewat, nu make baju aya kancingan orang betotan ke jiji. Mau aing Pong ah. Gara-gara wae sia Pong. Aju kena lewat nabu ya aku mas ya. Geus dudut we orang dudut. Ngomong. Hei, siapa? Tidak nih, yo, cenah rek hiking. Resep siap. Hiking kong. Duit mana duit? Ini kancing duit mana? Siapa geus teu kudu suwit, Rok. Jadi lidah.
ti, lumal siya ti. Pa, lumal. Datang-datang aja kan hiking. Pugu aing mikir pusing mikiran kancing. Grok dititanaon sih ku sia. Gua paling tahu kancing dah budak. Celina aku nahan bahi. Di sordel celina tah. Sakit tapi naik pas anak senja disebut gembel. Parah amat sia. Sia mangges teu ala reucreug. Awas sia gantian sia tanwit aing goceng sia tah. Buset loba angkut. Oh batu sia. Gara-gara sia sirok dah. Tah, tangkrokna iya. Gara tangkrok. Ayo nangkrok. Ya, gara anak sia kong. Sia kong. Oh, sia kong. Kong. Woi, budak, turun ke aing. Woi, budak. Action. Kancing. Aing ngelap saja. Aing ngelap. And action. Kancing jeung naon kancing? Iya, Pong. Ai, sore. Kabeneran ti. Tadi aing kapanggih tukang kancing, loba variasina asa segitiga kotak. Action. Oh, nana atak-ataknya. Berapa ya? Action. Siap Pong, ini gara-gara wae Pong. Aju sia nu lewat nak. Ayo ulang deh. Bang deui. Oh, kalah. Ngapus.